Ya, 200.000 biar cek si teteh nak. Jadi kumaha 20 juta kan ya itu sama. Mas kemauannya. Ayo dijual ku anak. Anu jual ku urang naon. Emas. Ke peremere teh merengan emas. Jeung teu make emas sok lieur. Ama artos sareng emas neng di Purwakarta mah kau. Ya, tong sabari di Ciwi, tong sabari di Toel, biar dipaksa kayak Iya sok emas. aku mah hampir yang ditowel. Ama keur di Purwakarta. Nah, omongan anu pertama anu sok bener mah, ai bina geus di Toel mah jadi ayam emasan. Emang aya emasan. Cita-citaku menjadi wali. Oh, ente cenah kieu di tukang biaya. Itu naon. Itu make emas. Ente. Kurang modal kanjut. Koplok. Baheula maneh ieu dahukeun nya hampura barudak. Baheula dari zaman dua. Mau kondo berarti kan. Ya. Baheula mah keur zaman 2023 maneng. Emang sakitu teh geus gede. Kumaha kawin mau kondo teh. 2000 teh nikah teh 2013 baheula teh ate ngirim teh nya simbolis teh bangsa simut, bangsa backuper. Baheula mah suluh ukara itu domba baheula mah. Mah jujur emang artos mah 200, tapi kan simbolisnya lumayan tetanggeuna seueur gitu. Nah, tadi ngakuna sareng emas. Heeh, supoho deui sugan teh aya emasan gitu. Baheula mah barudak kitu asli abi 2013 mah kawin alhamdulillah apa adanya da urang kaijina meureunnan baheula kerjaan gawe neng acet cecak amal pisan neng mah. Nya pasti juga teh oge bieu modal naon? Eta. Mau kondo tak guys mau kondo di dunia nyata teh ada. Mau kondo. Mau kondo di dunia nyata teh aya ternyata guys. Nya amang nyarioskeun zaman baheula, keur zaman baheula neng. Nya 2013 da ayeuna mah beda deui meureun kahiji anatos damel. Kaduana meureun ate milik teh alhamdulillah meureun tos aya rezekina poe ayeuna mah piraku ka neng ngek mere 200.000. Tidak we lamun teu setia. Moal neng metak adi carioskeun upami di Cianjur neng cekapna sabaraha upami mas kawin sareng simbolis. Bebas. Asli. Modal kayaknya di pitaan. Ya maksudna kan neng mah katinggalna jalmina mewah ama alim menikahna cek paribasana menikahna pake modal engke we jangka payuna. Ama Rido misalkan ieu ayeuna urang badami jeung pamajikan. Misalkan ate gaduh artosnya ieu mah ngobrol kosongnya. Misalkan gaduh artos kana 50-an lah nya. Ai kanggo neng eta cekap teu urang biasa we hiburan mah penting we dangdut. Cekap. Nya maksudna meureun tabungan anu sapalina kanggo engke jang sapopoe urang duaan. Da ayeuna umi can masihan keputusan ka abi ge. Nya sok abi mah siap. Nya ta neng mah tos siap misalkan gitu. Masalah jodoh jeung teu naon jeung Stefani Gusti nu ngatur pangintennya. Nu penting mah ayeuna neng tos alhamdulillah tos sangem meureun istri abi ayeuna tos ngobrol meureun intina lah urang teh bisa musyawarah lah gitu. Nya ieu. Nya. Suatu neng dugi ka jam 2 we nya. Neng istirahat lah. Da age mau naon enak capek age mau ieu lah, mau ieu capek. Mek bobo we lah. Anu pitaan cenah. Bulan? Masalah anu pitaan cenah. Pitaan kumaha? Si teteh macan naon geuseur. Kanjut ti pitaan. Ai neng mah kumaha? Pan engke mah eta mah. Maksudna ku pitaan teh naon? Nya. Emang apa nih kajang si teteh mau kondo kitu tadi pitaan. Nya ai mana saya mau kondo ai neng. Da emang Aya kajang si teteh. astaga tibang mas kawin. Makanya tunggu cenah. Neng.
Nah, tong di dengeting na tetanggayan gini anak ama bawa si model pernel, lu kada itu pernel gugulinya anak ama. Model backup peraku kosong tuh, era ka ima awewe kosong tuh itu tetanggayan, liur. Ai pernah jang naon pancan boga budak meureunnan. Dapat persediaan ke. Oh. Ama sakieu we cita-cita ama nya lain sare cita-citanya upami anga janten. Ama hoyong awewe ti neng sakitu we ama. Ai ti Umi naon awe jadi. Serius atuh neng ih sok liur Ya tapi awewe berarti ti si Umi lalaki bahwa jadi kan ngomong jadian. kan ucapan pasti. Ti Abi awewe di si Teteh lalaki berarti ti si Umi pincong. Nyalahin maksana tong sok ngomong ke anu can pasti. Aya jenengan awewe. Maksudnya tong ngomong ke can pasti teh si Umi kan bawa si Umi teh ayeuna ka anak ka abina kumaha maksudnya omongkeun mah neng kan bener tuh siap. Upami neng tuh siap yakin berarti pendirian neng upami tuh siap urang teh deureuk kawin misalkan. Ama alim ngandag kayak hoyong langsung ieu lah hoyong langsung ngadamel nya maksudna hoyong langsung gaduh lah Share. nya hoyong langsung gaduh putri maksudna hoyong awewe amat Ti si Umi setengah-setengah aja. Aku tak mau. Kebayang anak mangayek guys. nya maksudnya kan aing si Umi kan kamari ateis ngomong ke si Umi belum siap untuk seperti itu. Tapi ada satu syarat. Kumaha Nikah jeung aku mah naon harus kuat 3 jam. ya enggak setong di ugat cecepkeun di jero. Ya. Koplok 3 jam mau modal 3 jam. Biar pagi. Wah, ieu banyak ke menit naon aing boga ieu ka mana? Anjir kulit bedeng guys. Tah neng ama make nu kieu tah. Antong 5 menit oke guys. Guys alhamdulillah. lah. Jujur sih 5 menit sok kira 5 menit. 5 menit kuloda. Itu mau jujur guys. 5 menit. Bedakan kebaicang kayak guys 5 menit cenah. Kieu neng. Ama jalmina kieu jujurnya. Ama jalmana sok jujur wae kumaha ganya. Malah misalkan boga duit, lamun misalkan awak keur geunah, keur senang, keur pikiran teh keur ngeplong lami. Upami keur nguruwut loba masalah, sakedap ama kitu. Berarti lamina 5 menit, sakedapna 1 menit. Maksudnya sakedapna 5 menit kan eta teh upami misalkan keur aloba masalah, upami Kita 5 menit oke geus alhamdulillah cenah berarti kurang. dengikeun heula cing dengikeun omongan awewe da sarua sok lieur. Pan jujur. Ai neng kunaon pelanggaran naon? Nya kieu kan. Saya nah Agung mentong percaya ting Agung. Yeuh aman neng tanyakeun heula. Ayeuna mah lalaki mah boga trik perilah yang apal. Naon? Ulah terlalu teuing nafsu ka awewe. Jadi si kieu ya, si pas pertama punten nya neng nya ieu mah ngobrol we. Misalkan janten jeung neng, misalkan cek neng teh amu hayang 3 jam atau entong 3 jam teh enggak moal mungkin. Sudon. Jauh kanya 3 jam naon kuda emangna kuda mun kuda heuh lila. Anjing eta keur ngabalasan WA. Keren. Terus? Lamun misalkan ya neng jadi malam pertama misalkan ya nya ulah ama lain-lain si intina lain ngobrol ieu ngobrol kosong upami janten upami aya jodohna urang. Lamun 5 menit canakan acuh. Gas ama ngan kieu ama jujur. Ngana mau apa titing nempo banget neng.
Ya terus no. Da anu meta keluar teh nempo desahan awewe atuh sok lieur. Oh. Jadi kieu mun hayang gila malaweung we urang pikiran urang teh kudu dikamanakeun we. Misalkan bari ngagudes kitu pikiran teh kemana gitu tah. Misalkan mikiran anu jadi si pikiran teh kudu dipancamurakeun gitu. Jadi bakal lila mah. Tutupanku kalender. Kan lagi rasanya. Kudu gitu. Lamun misalkan orang terlalu fokus mendalami seorang wanita. Si teteh ya ini berarti curiga ditutupanku kalender cenah. Yeah. Lamun orang terlalu fokus teuing mendalami seorang wajah wanita, komo nempo wanita geus peperenjengan masuk. Misalkan awewe geus peperenjengan geus rada pigeunaan, maka keluar tereh. Ulah terlalu ting mendalami banget urang mah kamana kecuali lamun geus tek ngangsitkeun keluar jengut teh bari bari jengut tadi ngangkat karapan karapan karasa gitu intina mah